kangaranan kolot yang dia malamun aing bebeakan nawar 30 miliar dipikeun sabaraha gelut jeung sasaha lamun maneh gelut jeung batur berarti sia teh geus mengkhianati percintaan urang duaan. Bangsa naon nepi ka cangkung badak gitu lho aya sanajan di kantunu bawa lho jang semaka pihatur buya ditarima jang nuhun Bapak geuning karasya Bapak teh nyaahna ka abdi rasakan eta kangaranan kolot jang eueuh dunya kinasihan deuleu lautan hampura nya gede nyahku gedena leutiknya aku leutikna bangornya aku bangorna bageurnya aku bageurna eta moadeng dek topi dewek jang nuhun Pak sok diuk jang Ade cacing hati-hati ieu jelema curiga dewek ge jang jarang kung gede ge jeung kade kangah ulah loba tingeureun semaka hunyuk panjenengan papi jang ditarima jang tersangka geningan banget juga jadi viral jadi terkenal hayang dipoto jeung aka nya tapi irungna operasi heula ulah kieu dagor sagoing ngaledek teh maka sugan teh wah gawir di dieu gawir rongkol pek teh aya gawir menire was kuring tiga jebur kana gawir iya ada tiga kana ada gawir ngadurudut iya ada babak belur sugan jadi demah buah gawir menire was kuring tiga jebur kana gawir naon merong kita sih ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena si sate ngodang geus kira goblok ngomong gitu-gitu tuturut muning ka pangeran reda sempat cepot abdi gan ulah loba teuing heureuy pot ulah diumar teuing eta sungut sing inget sasangat-sangatna leuweung moal wis sangat tibatan sungut cepot ulah loba teuing heureuy sama dicarekan dengan daun seuri denge gusia nyarekan ada tesieun tesieun kumaha denge gusia juragan Arjuna ngamakna ka aing mun lemah lembut kumaha cepot tong loba teuing neureuy lain neureuy heureuy bedanya jeung juragan Bima lamun ngamek teh muringkak bulu punuk teh kumaha cicing sia gebeg ka aing na kitu liang tai ge ngarampod juragan Arjuna mah cicing pot tong loba teuing neureuy baheula we baheula
Juragan Bima jeung Juragan Arjuna keur leutik dibawa moe pare ku dewek teh. Moe pare naon? Geus panen. Dibawa moe pare Juragan Bima. Ngajaga pusing dipacok hayam. Juragan Bima malah mun aya macok teh. Sieuh. Hayam. Celeng, hayam teh ngacleng sia. 3 tahun teu ngenog. Nah, udah jalu hayamna goblok situ. Tadi omongkeun ngenok atuh. Juragan Arjuna kumacing kumaha temun aya hayam macokan sieuh hayam hayam teh nyingkah kadon ngising Kakang Semar ieu nu si cepot gede bohong naon teh agan apan sidik kaula teh anak raja menyemoe pare Kemana karep wae sia goblok atuh sia teh Anak raja memoe emas akang. ulah kaget ya aing bangsa manusia mangalingi ulah kaget dulu itu ujang bangsa naon dulu jang wah pak di planet Jupiter kebatok sia Wah alien akang. alien menepan gitu teh bener di berage loba nu gitu. jelema menuju aing kieu kana situ goblok mah jeung jiga aing Tanah ka langit. anjir mereka kasep kieu sama nih ngaran kaula Arjuna leres ada eta nu tukang wideng di Abdi Semar Semar sumuhun abdi cepot bilang anjir nu ngomong bieu teh maneh bener Naon Jose? anjir sugan teh lain jelema Bisa ada nih gitu. mana teh jelema Gusti Nu Agung jelema nepi ka goreng patut kieu irung nepi ka depek ieu sia teh liang irung nepi ka pongpet Aisyah teh eungap irung pongpet kitu henteu wah teh normal si bajing alah Aisyah boga kaca di imah nya boga osok ngeunteung nya osok teu nyeri hate teh beungeut jiga kitu da aing mah lamun beungeut jiga sia meureun teh ngegantung maneh mah Jol iba we ka dari serang. emang aing jiga naon hayang apa sia jiga naon jiga cangcut anjing goblok sakoplok si teh aing jiga cangcut sia jiga si cangcut Lalu atuh jiga kanyut anjing eta geuning goblok sia cangcut 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 eta jang ditanya asa sia teh maneh aing mah cepot lain cangcut cangcut anjing cangcut basuh sia teh baik lah aing mau nyeri hati si cangcut teh da menyeri anjing teh cangcut naon sia teh anjing ngaku ngajawab malah euy aya bahan kluting cangcut aing boyo yo Rumah saeun cakcut gitu. Uma papayunganana sangkan ulah kahujana kumaha patutul nulungan nana sangkan ulah kaedanan Kang urang turu bintang midang ngahalang bintang na bintang sang itu bintang midang ngahalang bintang kebuang
sok gitu saurna pada satu Kang emutan dalinding asik menyanding dina kariri hariring di panggung ati mantingun langancing dirong-rong ati sungkan miang sungkan ulang ati angkosa Sor kapayun bos wawan bule kutawaringin Kang Lukman nyawang bentang paus kateng lawan ulah rek melang sok iwis engkang kabanda urang tetang urang tepang bentang laksana buruk bentang bentang urang remidang hahalang hahalang tendang Haji cacuk garu Ari kana nyanyi payung sakia panas poeng Mama heuy Sor kapayun sakia mah panas poeng patutun hata ari kana abdinya lindung sakia panas hatena sakia panas hatena disanga kasaka Abah Haji Rosan Bojong Barat Purwakarta benyingan sing horeng teh kidalang aditruna sopi benyingan disanga kasang karek bela sing horeng pika nyerian ibu hajah meng wayangan bakeun pika nyerian bongan bangku kacai tadi mandikan bos agung jes pangalengan anu bakeun tadi madi bongan tadi jadikan Abah Haji Rosan Bojong Barat kesini tadi jadikan nirakan ningali ingkang samya sampun prapta agetna ka giri-giri ladia dan nira iya ka giri-giri
ngahing Pandawa Arjuna kaget ningali Danawa anu sakya jangkung badagna ngunirahangan dika saha anjeun Danawa ngaran kaula Gangga Denta bener di mana anjeun kaula ti nagara Giri Kadasar bener rek naon anjeun ka dieu kaula rek nanyakeun bener ieu imahna cepot bener nu itu nu beureum beungeut sumuhun kumaha upami eta cepot dibeli ku aing Pak tenang jang tenang sapanjang aya dewek si lain tenang sapanjang murah mau dibikeun ku aing hayang didagor mah kalau teh ku aing anjeun rek ngajua rek meuli cepot bener wantun sabaraha jeung aya bahan pina hayu jua kenyapa da dina ayana geriweuh mending hilian jeung entong jadi beban keluarga dina ayana ge ngaherinan kakak ongko lamun maneh hayang astra jingga gerap lengkahan heula bugang kaula book salamar getis satetes amakan sadami keluar nyawa tina raga pek bawa asta jingga ieu mah dibeli moal bisa dibeli ku aing 1 miliar moal bisa 2 miliar moal bisa teu tiasa jeun ieu mah lamun aing rek bebeakan nawar 30 miliar dipikeun sabaraha 30 miliar jadilah jadi hayang galungan sawios agan pasikeun eta man mending 30 miliar agan milarian deui we nu kieu mah gampang agan gampang si cangcut pada mika geuleuh si cangcut ku keluarga tadi aku sama ku batur jadi moal dibikeun moal bisa lamun maksa kaula aya hak pikeun bela diri kaula apa kon wani marang aku ora wani deninga palulanang kue lanang sok salamun kitu carana dinu lega jeung aing Arjuna maju sakurajan ayo Kang Kena lagi kasep sia leungeun ngopepang goblok Jahil. bina-bina teuing sia jeung meneleng ka aing sugan teh junihin di mah teh caca kaing lalaki kamu kawe we teh si eta tah si laing oge aya hak pikeun bela diri lawan ku si laing hanyaho aduh euy halah ka dieu sia kafir ka saha si teh maneh sia si tara salat ai si lain nyaho di mana aing tara salat sia ning make iket jelema kana pakaiannya ya si tara udunan sia teh si micin sampah di mana wae si micin calacah di mana wae aya asbak di mana wae micinna sia mending si tara jumaahan ari sia makanya aing tara jumaahan nyaho di mana aing tara jumaahan nya nyaho heuh nyaho di mana ning awa di masjid aing dengekeun ku sia masjid sia di mana aing di meuni ya pokona jelema poe jumaah we di masjid aing berarti eta jelema tara jumaahan Allahu akbar hei jik tuh we goblok geus wudu ieu batal we di dinya ulah macem-macem ka jelema ieu nah ieu jelema teh kur nguriling nangan tanding anyacrang nangan lawan can nyaho digeti sorangan coba antas sirahna dagor kulingis kuat modar untung dibejakeun atuh
mina teuing awas. Anjing. Joli ya. Oh, komaka kopaya saya tarik taraja ka teh. Aja. Sia mau kana ibadah wae sia teh, paduli anjing. Kawas nu sok ibadah we wah. Komo sia beungeut kieu irah sia salat. Nu salat mah tingali sia tarang nage hideung. Di mana sia mah tarang beureum anjing? Sia mah cangcut. Ngarukana kitu meureunah gane goblok ah. Tong dakwah hareupeun aing da moal ijab. Sia dakwah aing pindah agama dah. Jelema geuleuh-geuleuh teuing ka aing. Dinu lega sia jeung aing. Sok di daguan di jalak harupat jeung aing. Dek naon? Mengba jeung aing singal sia. Di mana beleguk aing mengba singal? Heuh ayeuna mana jeung aing? 40 menit 2 kali 40 menit. Singal jeung aing. Usumkeun mengba singal. Sapaehna jeung aing. Nepi ka kieu-kieu teuing. Aing masih teh. Maneh ulah gelut jeung sasaha. Lamun maneh gelut jeung batur, berarti sia teh geus mengkhianati percintaan urang duaan. Tungguan di jalak harupat jeung aing. Urang singa jeung aing. Sok, iya beres. Singa tapi balana genep beudek. Atuh lieur sia teh, nu penting liurna we aing mah. Sok aing nyaho, sok sia aing.